kata dia rabeng euy. Mamaneh ya. Mata ke kudu dirukiah atuh. Sieta. Maneh mah loba dosa. Keueuh aing omonganna. Nu jujur motor aya nu nyulik. Naon din namun urang kudu jujur ka maneh naon untungna? Nya untung panjang balad. Maneh daek teh jadi pagawe urang. Teu hayang teuing. Lain mun maneh daek jadi pagawe urang, maneh ngojek di urang ngadunungan ka urang daek teh. Embong ah, harayang teh amit-amit teuing sia. Urang mah nyaho situasi motor maneh pasti gaya nu nyulik. Naon sok maneh nyaho naon motor urang sia di mana cak maneh? Ah, tadi dipake ku si abang. Aduh gelo dipake motor teh. Janjina mau dipake kan? Oh, din mana yang nyaho teu motor di si abang teh disewa sapoe 50.000 tadi sewa ku si abang. Teu percaya aing mah. Paduli we. Ada teu percaya aing mah ka maneh. Bae we teu percaya oge. Teu percaya aing mah. Bukan bae teu percaya oge naik maneh. Hayu tonyok maneh ku aing. Amok urang teh joy euy. Naik maneh kudu maksa aing percaya, aing mah teu percaya henteu. Beungeut maneh ngesoplak kitu. Jadi hati ku si Udin teh. Dinnya maneh rek percaya heug, henteu paduli nu penting nama urang menang duit 50.000 sapoe. 50.000 teh huwi. Ti si abang Udin lain di hui naon bisa mayar naon. Aing mah teu percaya ka maneh. Kekeun bae cek aing dek percaya dek dieu masa bodoh. Dek kabohong dek henteu urusan urang, lain urusan maneh. Da urang mah teu urusan kan urang teu percaya ka maneh. Teu gunung teu aral euy. Tekung si lila urang langtung di dinya euy. Kurang teh si abang make motor urang joy euy kalabakeun. Den itu motor mana dipake? Naon motor teh digade Den? Disewa Udin. Sewa to gade. Sewa mah sewa gade mah gade. Motor di si abang teh disewa. Hai orang mah teu percaya Den. Moal aing we teh percaya henteu ge. Nah, ada motor-motor aing. Mun teh mah digadekeun ku aing. Duit ku aing. Oh, berarti motor teh digadekeun. Wah, euy, gade euy. Gade euy, gade. Ganeng Udin. Tingali saku aing. Urang euy emosi euy. Sadilonyeng eta. Sadilonyeng euy eta mah urang cukbul eta mah. Peurup. Juga ngomong deui si Udin ka urang. Ah, peureub di buleut-buleut jika hooy. Tangan sama. Naon din maneh yang disiksa ku urang? Dia eta mah urang teu antap parah joy euy. Angkatkeun eta mah leungeun teh hiukeun teh. Anu nyekelan leungeun teh tukang. Pas dideret si Akim. Tenang Den. Cicing Mang tenang. Tenang. Ieu kudu kotak dingin. Cicing Mang tong ikut campur. Mang sanes ikut campur, tapi Den bisi keleuwihan batas. Tenang Den. Mang, untung ku Mang dicekel teh leungeunna. Mun teu dicekel ngajekuk kana irung abi Mang. Tenang Den. Jekuk itu lain jalan keluar Den. Ulah dijebrut. Tenang, tenang. Cicing Mang lah. Itu naon masalahna teh? Maka jeung gelut. Mang, abdi mah kan teu salah-salah teuing ka balad. Ganeng Udin lah. Cicing atuh Den. Ganeng maneh. Maneh mah dah hayang mau puas, maneh mah lain hayang nanaon deui kitu we urang teh kasudin. Puas Udin. Den urang mah lain hayang mau puas, urang mah lain hayang awek-wek lain urang mah Den. Mang kan sia teh ngagade motor. Udin. Nah Mang, Udin teu kengeng nyarios kitu Din. Masalah gade menggade itu urusan pribadi Din. sumuhun Mang urusan pribadi tapi abdi teh pantang ngawak-wak Mang. Udin, soal bade ngawek-wek teu sawios. Nu penting nah hate ngawek-wekna gitu. Goblok.
Karena keringnya ngedenannya. Upami ngawek-wek kadang utina sungut. Engke, Deni kasinggung, heres Den. Tong gitu tuh mang lah, biasa we atuh. Den, mang kirang kumaha biasa. Mang, si eta mah sududon wae. Udon. Udin, Si eta mah sududon. Sududon. Udon. Udin. Pami hoyong terang sanes sududon. Tapi coba ningal na Google naon eta? Udon. Na Google rasa teh sududon. Mang da abdi mah lain yang puasnya mang geus eta teh sanes abdi mah sebagai balad gitu mang abdi. Jadi abdi teh bela sungkawa ka si eta mang. Kasahadin ka urang. Ka sia. Ih. Eta maneh ngomong bisa goblok-goblok teuing ka urang piaraleun maneh pi emosieun din. Sanes emosi. Nah, datu nita emosi orang mah. Din, emosi din. Coba din, emosi din. Emosi. Mana geus ngomongna salah tah sia. Itu bisa ngomong eta mah. Untung euy keur kitu teh nu ngacung. Mang puntennya abdi bade nambangan heula. Ya, silakan din. Sok, sing rahmah salamet. Sok ayeuna ulin bari indit keng ngawek-wek, tapi tina hate. Wek sok. Kan atuh mang lah sok pilueun deui. Mang mah siger tengah Den supaya Deni teu kasinggung, Udin puas, Deni tenang. Nah, hal ge diomongkeun atuh. Den bade muatan heula nya Den. Bade kodenya atuh ditarik. Nah, si eta pan aing Poho sugan teh Deni aya kene motor. Digade Den motor. gandeng sia. Emosi aing euy. Dudut ini jurus si Udin mau jelema. Sanes Den mang bade tumaras kali ini. Kunaon Den teh meni emosi teh. Cobi Den enjing nyuhunkeun rujukan ka puskesmas. Kangge ka rumah sakit. Naon da teu gering mang urang mah. Bilih Deni teh darah tinggi. Henteu. Biasa mang urang mah saulah dilonyeng we. Udin keseleun eta mah. Si Udin bika sebeleun mang. Ke. Duduk perkara. Geus mantau ikut cabut lah duduk perkara.